Kamana panjalindungan anak coba lamun kuari urang nyaritakeun geus satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang letik mah kabeh nyaritakeun satu suara Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bang haram di mana nanya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten haram banget kredit baheula satu suara haram ya ada sia besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomong lagi kelembungan eta teh kredit sih ada sia sok ada kita Batak duit kelembungan nu berean sia masih terngiang-ngiang di Ciliburan aku hari ditangtangan ku kiai ya saha nu ngaharamkeun anak ngaji deui ban geus kos kitu kan kiai nu bener makan embung adu masalah bisa bodoh tuh nyana-nyana urang-urang masa kiai jeung kiai ribut sama kiai na teu ngaji teu kos kitu nyana nu teu ngaji dia tukilan waktu dibawa tukilan ke Abah di Sukabumi tukilan kreditan tukilan bunga bank di delean aya jombul Jawa main segala tutupkeun geus teh kudu dibaca cakabat inget beta kul masyaallah kiai kumaha cenah ieu terus saya datang ka aya ditangtangan ku nyana saha nu ngaharamkeun tanggung jawab baik di akhirat aing berhadapan jeung Allah budak masyaallah karim teh si kiai tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau mayitna tanda ieu tanda ulah cerita di Indonesia keur cerita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maut ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki orang Mekah kaget Wahabi di kerajaan kaget seorang manusia Said Maliki jutaan manusia di berbagai negara dararatan nggak ada adat hanya untuk takziah ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngaranna kiai nu di Mekah Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta teh lawan Said Maliki teu perlu diceritakeun ngaranna pae eueuh nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta Masya Allah araneheun kok Said Maliki di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang geus pugu urang Saudi Arabia na jutaan manusia aya naon sih di Said Maliki jadi buah pemikiran sengit jasada begitu diturunkan sengit tetapi kiai nu eta tah Masya Allah can dikubur geus bau bahkan si ieu mah hirup keneh ge bau sehingga ada ulah deket-deket pikir ada ka ambo buku eta mah nyanangan sakadar melakukan kredit doang bau kubur hari rupna gini eta tanda eta kos kitu teh tanda kula maja henteu kudu geus mararaot masih kene hari rupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung zat masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah sakitu geus cukup sakitu geus cukup kos kiai di partai ieu mah keur zaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda ieu mah keur cari Kiai lalu Garut baheula Tangerang Serang Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh insyaallah hararebat kabeh aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di Garut kula kan kaum di Bandung Kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut masyaallah suka Golkar nu mun hayang nyaho Kiai eta samsiah teh samsiah di luar kepala nyaho jasa tah mah sampai alumni teh jago na ngaji
campur Jawa aja. Wah, di arajian kiai-kiai suka Golkar jadi DPR manehna. Amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Selesai. Tasik teu kudu bejaan. Teu kudu maot si jelemana. Masyaallah suka Golkar. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillah. Bandung kabelah dia setik di kota teh bangsa 5 obor lah. Aduh jauh tuh. Tuh beat sendal jepit dia gedem. Oh teman tuh jolok hebat ya deh. Suka Golkar selesai. Itu ridho Allah berarti. Sebab inti nama Golkar teh harita ya harita. Nya ngalaksanakeun tugasna di luar aturan berarti teu adil. Kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil. Allah ngutuk. Ayeuna mah saboda ieu mah cerita kamari mah. Zaman bapak kolot urang, zaman bapak urang. Ayeuna mah wallahu alam. Atuh ayeuna mah wallahu alam ieu kerja. Mah cerita. Gula sembarangan. Kula menyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook. Saha ieu? Henteu rek nanaon henteu. Ngan saha di lembur teh patanya. Saha sakitu doa. Pibatureun teh saha? Ye, lamun kudu dibejakeun ye. Lillahi ta'ala Allah. Ieu al-haq we Jakarta. Di Jakarta teu jauh-jauh. Aya hiji kiai hebat, beuka implet ku masyarakat. Berarti aya ikhlasa, kaharti. Hebat. Kamari zaman Ahok teh ngadukung Ahok. Cuma dibejakeun ge alal haq wari. Dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade. Sebab pertanyaan di lembur ya. Aya aturan imam direvisi. Keur naik imam Jumat turun coba bahaya teu banyak kiai diturunkeun di didinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok ieu kiai keur salat coba diturunkeun kan tetis tapi kan gerak Allah di Jakarta ya hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah ka dieu nyaho silaturahmi nyaho duit. Yes, selesai. Tuh masalah kan? Tuh masalah. Tapi kabelah dia ngaji di masjid. Billahi minasyaitonir rajim. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar. Kiai Yahudi ngaranna ahbar. Tina Hibrun ahbar. Eta kiai. Wah, istimewa kiai Yahudi teh lalaga. Biasa kiai hebat. Cara urang kan agama baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat. Kiaina disebut ahbar. Karareba. Diangkat cara di wali biasa. Lamun di Kristen Nasrani ngaranna ruhban. Ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta.
orang-orang suci naruhban pendeta nyana mah geus teu mengenal dunia geus ninggalkeun dunia kawin ge geus embung kawin geus embung aya rejeung mah biasa dan kawin embung habeh disebut orang suci aya kos kitu tah di Nasrani juga tah sanggeusna baheula Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu aya Uzair anu hebat teh kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah setelah Kangjeng Nabi Isa teu aya eta ge sarua para ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha ya Isa mapan anak Allah disebut aya konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa kurang dicaritakeun nanaonannya pangeran sih diputus ku urang teu mah ge DPR teh mah deuk salah deuk bener nyana MPR anjeun keputusan jadina rancangan undang-undang atawa iya daun kadang-kadangna di kabupaten teh lamun nyeun satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna sia mah dang diatur nya hoge aing mah hayang nyaho ti sia khusus geus batur geus ngomong karat ngaranna teh mah iilueun kos kitu tah eta bisa dimusyawarahkeun ku urang sok kobo ayeuna otonomi daerah nyeun urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang jadi perda masalah ya ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan model ya ka model disebut konsili 2 kali di Nasrani tah ieu diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim ittakhadhu ahbarahum arbaba kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh kumanehanna dipake tatanggelan tetengger awalna kadirna dijadikeun pangeran Masya Allah aku bodoh-bodoh teh ittakhadhu banahum arbaba itu kene kaum Nasrani kaum Nasara teh ngabogaan pendeta-pendeta eta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanana pangeran maksudna okos pangeran henteu ai dijadikeun pangeran mah cik Imam Jalal haitsu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla nyana manut pisan ka pendeta sehingga nu tadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae nu tadina di zaman Kangjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae di zaman Kangjeng Nabi Isa mah kapan ai masalah kitu dosa mah dosa bae kudu ditebus make duit teangan sebagai di Taurat teangan sebagai di Injil aya penebusan dosa melalui bayar tebus aya tobat ka Gusti Allah tanda-tanda tobat tanda-tanda diterima aya engke tanda-tandana ari kitu mah kudu dibeli bener ge mabok diharamkeun halal yang penting tebus dosana
zina diharamkan kuari mah jadi halal tebus dosana kos gitu sebenarnya mah asli tapi para pendeta teh ku hebat-hebat da manehanana nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus jeung manehanana menjaga diri pendeta ku sangat menjaga lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan bila perlunya na kadeulna geus teu dahar-dahar di mata kaum nama di jero mah biasa nguah biasa tah ka awewe cenah manggis bangun eueuh sahwat teh padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja loba jasar jelema nya lagi atuh jika nikmatan dunia mah diingat eta-etana nikmat dunia salasah cerik faltu tabar nikmat dunia mangan tilu sok hitung kumaneh hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunahna keur ngaji geus kanikmatan dunia eta geus besi aya di sisi urang nu keur hees jangan diganggu mending rantai bae eta kanikmatan dunia eta batak lamun jelema geus teu bisa-bisa hees atuh dokter urusanana ye waduh udah 3 hari cenah saya udah enggak tidur paling sedikit tidur juga waduh enggak nyenyak kayaknya teh sia hirup keneh ya tidur peuting aya nu geus saminggu teu bisa sare wah lelah tuh aya nu loba teuing hees datang kabarintit batana geus teh nyaho kaler kidul tah lamun perang mah geus bae nyana mah kabom bae eta naon nomor kadua na kublatun ngesun teh ngecuk eta teh kanikmatan dunia sok gerage ente kawin jeung nini nu telok nikat cium gerage nini atuh waganing anu sok di bibir teh naon ngaranna anu sok di bibir teh anu hidung buleut segede kieu sisig nini eta nomor katiluna wa idkhalul zakar ngasupkeun si ujang eta nikmat dunia eta sakitu geus tah badak wae pendeta teh ya teu kawe bohong kadik bohong aya ge di jero majelis teh aku ari ti loka wewe ai puringas kadang-kadang make jas kulantaran memang eta mah tugas kadaluarsa geus manfaatna geus dibawa ka dokter ge gideung ini mah harus dipotong aja tah geus kolot ieu mah cenah geus naon padahal mah lalaki mah bakina ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat sia teh nyaho kan da bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katowel ku salakina nu kitu ngaranna da bengsrat tah eta mah orang kampung rada kembang mah namun bahasa orang kampung di pondok rana kembang ngaranna air ada bengsrat mah kota ye itu kudu bisa ngabedakeun tah eta rada bengsrat ya kawin tapi teu ditoel ku salakina nah bari kawin ka lalaki umur 95 tahun reuneuh biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok ngais aing mah sieun raga gue teh orok atuh masalah lalaki mah masalah jasa emang kos kitu lalaki mah baki na lalaki mah terus bae cenah si eta mah teu atuh lain deui eta mah impoten ngaranna tah Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina ahbar ruhban pendeta-pendetana dijadikeun okos pangeran tina jihad nurut luar biasa ke para pendetana masyaallah karim
bahkan wal masiha ibna Maryam kangjeng Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran ibnullah, pangeran anak, pangeran bapak, pangeran tetangga, pangeran uwa. Cak Nasrani ja di negara aing apa gitu. Aku Tritunggal Ruhul Kudus kok bisa jadi kos gitu ya, etalah hasil konsili permusawarahan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kangjeng Nabi Isa. Pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran, disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan. Ya Allah. Nyeritakeun kiai-kiai maya, kiai Yahudi ngaranna ahbar, kiai Nasrani ngaranna ruhban, ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai. Kiai teh cek Abuya Cadasari mah kiai. Ki julukan kahiji jelema, yahi ya Allah. Jadi kiai teh anu sok ya Allah ya Allah ya Allah, lain ya proposal lain. Lain ya Allah ya ilahi ya ilahi ya ilahi eta kiai. Berang jeung peuting teh ki yahi ya teh ya ilahi ya ilahi ya ilahi. Geus lamun kiai anu sok ka pendopo segala proposal segala di partai atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah. Jaeta meureunana di partai jadi ya Golkaru ya Golkaru ya Golkaru ya PDIU kagadil sia. Ya naon deui hiji deui partai nada ya Perindo teu bareres. Tah ya ilahi kiai. Itu mah carita Gus Dur, kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia duaan nyata gitu. Begitu asup naik helikopter pertama cek kiai Islam teh silakan pendeta duluan ya nyana asup ke helikopter nyana ngomong heli lu ya kan gitu bahasana. Cek kiai ini bukan heli, helikopter. Tapi saya baca heliluya aja bukan helikopter. Enggak naik kalau jangan dulu negara-negara daerah turun di satu tempat. Geus disadiakeun bis. Kuari kiai Islam Muslim ditati heula silakan Pak Kiai masuk. Oh ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan bismillah, bis kota. Cek Kiai Yahudi teh udah satu-satu cek Gus Dur bisa adu Gus Dur ieu. Aya bae. Tapi ku Gus Dur diterus, kamu kan tahunya cuma bis kota aja. Di Islam itu ada bismillah. Lain lagi dengan bis kota. Kayak apa bentuknya? Dia mah yang Rahman dan yang Rohim. Wah, Gus Dur jago jasanya. Bentuknya ya Rahman Rohim. Enggak, maksudnya modelnya. Ada modelnya Rahman dan Rohim. Kayak bis kota enggak? Wow, dia melebihi dunia besarnya. Enggak paham, makanya masuk Islam ntar paham. Iya beda Gus Dur sok macem-macem aja gitu. Aduh. Insyaallah kan. Ai inget ke bus kota sok inget ka ieu teh ya naon karangan kondektur. Kondekturna orang Batak. Itu lain cerita naon ieu mah. Cerita kondektur orang Batak terus kenapa tenyahuan agama orang Batak pas bagian maju ragak jadi kondektur ragang nangkara kan gitu tah molotot baik kan masalah ya cerita molotot doang supirnya kan turun terus
digide-gide ke mana anak nyebutlah kau nyebutlah kau jadi nyana terus baik nyebutlah kau ya nyebutlah kau datang ke paena nyebutlah kau orang Batak teh jadi paena teh geus lain lain nyebutlah kau kos bae tah sing hade ente ge besi ente keur di jero Golkar inget Golkar oh iya Golkar padahal kiai ye hos teh Golkar Haji Pendi oh namanya Ngrido tapi ente sih Ngrido setengah lah aduh Masya Allah semacam-macam neta cerita pendeta ngajaradikeun ka para kiai-kiai nate kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara halal jadi haram haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teh diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah biaya budu tegas tamam ibadahan ilah wahidah baca geura dina kitab Taurat baca geura dina kitab Injil teu dititah mangeranan ka Isa mah nabi teu dititah mangeranan ka pendeta kadar penerus Nabi Isa teu dititah ke paus nya nama hanya melanjutkan lamun dibaca Injil nu asli Tritunggal eta mah hasil konsili anu aya ge pangeran teh ilah wahida hiji pangeran nu kos kumaha anu la ilaha illahu nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun maha suci Allah dibersihkeun ku Gusti Allah teh tina pangeran-pangeran anu disekutukeun anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani make jeung aya Tritunggal make jeung Uzair ibnullah make jeung Isa ibnullah ti dituna baca Injil nu asli baca Taurat nu asli perintah kecuali liya'budu ilaha wahidah hiji pangeran Allah la ilaha illahu tuh pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani nu mantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu bisi urang teu nyararaho dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuriduna yutfi'u nurallah boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah nyana dek mareuman teh biafahi make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dendam Yahudi ningali keayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat tetapi keberhasilan pohara diacak-acak
mu'taqad para Yahudi jeung para Nasrani Mekah muslim kabeh hanya tinggal beberapa gerintir Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah masuk Israel dan masuk Eropanya dan lain-lain sebagainya tidak aya teu upaya tapi ternyata horenganan jelema dendam terus bae nyana membangun kekuatan ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha 40 tahun 1040 tahun Masya Allah geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi ayo sia kuai baheula kekentong aing leluhur aing nu ku aing dianggap orang hebat nu ngaran Abu Jahal nu ngaran Abu Lahab jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani Muhammad dihancurkeun waris ya kuai Masya Allah karim geus dikuasai dunia kuari keur aya di tangan Yahudi nyana siap berlapis-lapis jana membangun kekuatan lain sakadar di Timur Tengah hungkul Eropa Asia Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi dibuat kunyana multi Nungaran Amerika, nungaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus moal bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya bom siapa aing. Geus teu bisa kukubaha. Nu aya teh urang mah ngan sakadar wayang Amerika deuk lumpat ka mana politiknya nu ngendalikeun mantak ku hari lamun teh aya perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancanganana ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika bakal terjadi di Indonesia engke moal aya suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim makin digiring tapi dicoba heula hudang apa henteu coba di Indonesia cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kabutuhanna tah sebabnya anak pemimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endek hudang bubarkeun HTI bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya tuh masalah artina eta mah atuh kepentingan konstitusi urang mah atuh sepira urang tetapi seperti eta lah kaayaan ternyata kiai salap ieu nu rada kuat teh bere duit sia ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh dibere duit sabar duit karapun oh ya Karim ya Allah dah lain masalah duit tetapi kadar kekuatanana ada di mana datang ke mana seperti eta terus ekonomi dikuasai ku Yahudi politik dikuasai ku Yahudi urang teh ternyata dijajah melalui politik dijajah melalui ekonomi dijajah melalui budaya kedah harudang budaya di Indonesia teh hayu ulah ke Arab-Araban ulah orang teh mencintai Arab teh ulah orang berkiblat ke Arab dina budaya teh sebab di Arab aya Kangjeng Nabi hudangkeun budaya-budaya Masya Allah eta Purwakarta anu tatadina negara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi dirobah ya Allah tadina Tangerang dijadikan budaya dijadikan budaya 1000 kelenteng Haji Peni geus mau obor bahaya siapa
di belum jeung irung-irung sia ya sia kuai wow nyieun obor loba jasa Haji Pendi kamari ieu Masya Allah korenganan tangkalawi tatangga beak kabeh ya Allah bahaya jadang Tangerang dirobak geus orang Tangerang makan bodoh orang Tangerang bodoh politik bodoh organisasi bodoh Tangerang mah diakui ngan mengaharipan jelema bodoh makan bidu pacul linggis di bawaan geus teu nyawa aturan bukan nambah digedoran we sasaha los ya bodoh ngaranna kan aya nu nyawa aturan atuh geuna ieu mah pokona paeh pokona mah aing mah jihad fisabilillah nyaho jihad jauh lain bodoh atuh ngaranna tah gali seputar Serang Pandeglang berubah kiai-kiaina geus dicekokan ih bake ciu Masya Allah ya kari udah karuah aja mah kan badak lamun aya kiai santri balik ka ieu mah haju magahan ngaji santri nangan G20 30 tapi nyanan teu kasisi teu kagigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beri handap mati itu Masya Allah kari pae agama urang bekerja ditakeun agama kamana panjalindungan anak coba lamun kuari urang jaritakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang letik mah kabeh nyaritakeun satu suara Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bank haram di mana nanya Jawa Timur Jawa Tengah Jawa Barat Banten haram banget kredit baheula satu suara haram ya ada sia besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan eta teh kredit sia ada sia besok ada ketemu Batak duit kelembungan ngebodean sia masih terngiang-ngiang di Ciliburan aku hari ditangtangan ku kiai ya saha nu ngaharamkeunana ngaji deui ban geus kos kitu kan kiai nu bener makan embung adu masalah bisa bodoh tuh nyana orang-orang masa kiai jeung kiai ribut tama kiaina teu ngaji tama kos kitu nyana nu teu ngaji dia tukilan waktu dibawa tukilan ke Abah di Sukabumi tukilan kreditan tukilan bunga bank di delean aya jamul jawaban segala tutupkeun geus teh kudu dibaca cak Abah inget beta kul Masya Allah kiai kumaha cenah ieu terus saya datang ka aya ditangtangan ku nyana saha nu ngaharamkeun tanggung jawab baik di akhirat aing berhadapan jeung Allah budak Masya Allah karim teh si kiai tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau maitna tanda ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maut ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki orang Mekah kaget Wahabi di kerajaan kaget seorang manusia hanya Said Maliki jutaan manusia di berbagai negara dararatan nggak ada adak hanya untuk takziah ayat kiai gede malah disebutkan kurang ngaranna kiai nu di Mekah Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta lawan Said Maliki teu perlu diceritakeun ngaranna paeh eueuh nu ngalayat nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta Masya Allah araneheun kok Said Maliki di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang, geus pugu urang Saudi Arabia jutaan manusia aya naon nasi di Said Maliki jadi buah pemikiran sengit jasadna begitu diturunkan sengit tetapi kiai nu eta tah
Masya Allah candi kubur geus bau bahkan si ieu mah hirup keneh ge bau sing ada ulah deket-deket pikir ada kaambo buku eta mah nyanangan sakadar melakukan kredit doang bau kubur hari rupna gini eta tanda eta kos kitu teh tanda kula maja henteu kudu geus mararaot masih kena hari rupna keneh ge kiai anu tatadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung zat masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah sakitu geus cukup sakitu geus cukup kos kiai di partai ieu mah keur zaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda ieu mah keur cari Kiai lalu Garut bae lo Tangerang Serang Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh insyaallah hararebat kabeh aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 di Garut kula kan kaum di Gandung Kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut masyaallah suka Golkar nu mun hayang nyaho Kiai eta samsiah teh samsiah di luar kepala nyaho jasa tah mah sampai alumni teh jagoana ngaji campur Jawa mena aja wah di arajian kiai-kiai suka Golkar jadi DPR manehna amma yasifun wassalamun alal mursalin selesai tasik teu kudu bejaan teu kudu maot si jelema masyaallah suka Golkar wassalamu ala mursalin walhamdulillah Bandung kebelah desa di kota teh bangsa 5 obor lah aduh jauh tuh teu beak sendal jepit ge gedem abo tamantur jolok hebat kieu teh suka Golkar selesai eta ridho Allah berarti sebabna intina mah Golkar teh harita ieu mah harita nyana ngalaksanakeun tugasna di luar aturan berarti teu adil kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil Allah ngutuk ayeuna mah saboda ieu mah keur carita kamari mah zaman bapak kolot urang zaman bapak urang ayeuna mah wallahu alam atuh ayeuna mah wallahu alam ieu keur carita gula sembarangan kula menyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook saha ieu henteu rek nanaon henteu ngan saha di lembur teh patanya saha sakitu doa pibatureun teh saha ye lamun kudu dibejakeun ye lillahi taala Allah ieu al-haq we Jakarta di Jakarta teh jauh-jauh aya hiji kiai hebat beuka implek ku masyarakat berarti aya ikhlasa kaharti hebat kamari ieu zaman Ahok teh ngadukung Ahok ieu mah dibejakeun ge alal-haq kuari dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade sebab pertanyaan di lembur ya aya aturan imam direvisi keur naik imam Jumat turun coba bahaya teu banyak kiai diturunkeun di dirinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok ieu kiai keur salat coba diturunkeun kan etis tapi kan gerak Allah di Jakarta ya hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah ka dieu nyaho silaturahmi nyaho silatuduit selesai tuh masalah kan tapi kabelah dieuna ngaji di masjid makin surut ketika nyara diondang nikahkeun tetangga geus bungsa salama gerak Allah kan berarti gerak Allah takos kitu teh nanyakeun masalah nu tadina kanyana kuari embung urang ke kiai nu sajen ku hari aya sabaraha kiai cenah kiai nyaho bae
uang masyarakat teh laporan ge bisa. Arep diganti ku kiaine di masjid itu. Baca deh kiai mun ganti batu ulah jauh deh kiai nangan nyana doa. Cek nyana teh tuh itu diganti mah ieu masyarakat arembunga kecuali aya. Eueuh mah ganti na ulah waka. Tapi kami mah jarang ngaji, geus mendingan ulah ngaraji. Atuh ngeunaheun teh ulah ngaji mah. Ieu mah cerita. Oh, kula mah. Imamnya na imam geus teu meunang jadi imam da kumaha? Masyaallah, eta kakarak hiji di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat. Masyaallah kan. Tuh kan. Mun dicaritakeun loba. Teu aya maksudna naon maksud teh nu geus mah kajen geus. Nu encan tuturkeun. Hayang amalnya sipun sia. Urusan pemilu engke bae teh mah ulah kudu ti kuari engke bae urang ngasup ka TPS mana nu mere duit wih bener tak kiai tah tuh teh goblok sia mah bener bae deui ieu kula hook jasa anu geus laporan tadarina santri boga 100 dibejakeun sote lain naon sing harade kuari tinggal 10 santrina. Masya Allah datang ke kula mal bejakeun di mana jak gaji cedak kula aja biasa cek manana kiai kula aja biasa teu loba kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atut nyana jadi nyana jadi tuh kula ieu kuari emang kula teu jauh gitu kaler bagian sepatan mau kabaca teh kiai belah dieu belah raja dan lain sebagainya geus puguh teh mun ulah laporan mah beuti rangkas di Pandeglang karunya tuh jadi empat mah naik nya mah ye nya mah kadeleuna doang ngadukung ge padahal mah teu lah nah iya masih hade kos gitu teh ridho Allah sakitu jagona di Cianjur geus cenah kieu ulah ngedongeng-dongeng entah mah dongeng kos gitu bae dongeng kos gitu bae ieu karunya ieu ka kiai hook jasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dihenteu ge komo di Cianjur mah kahieuman ku gentur caritaana sanajan nyana teu aspek atuh hebat eta di Bandung kuari kene nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicaritakeun santrina 2 tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya eueuh hiji-hiji acan santri sapotong ngeundeg nyata gaji naon masyaallah nyawa kula di Bandung Garut cenah kiai anu mah maju sakolana ieu mah nu lain sakola nu salafiyah sakola memang ngajur sakadinya kula mah tilok ngomong naon ka nu sakola emang nya namanya nyatuan didinya gupak di dinya salah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah tak kiai teh anu kopeana ge menyon paling song aduh kadereuna ge hideung lain koneng lain tak kopea aduh samping lagi geus tilokna istrika kosper geus bagan tapi jadi tetengger zahirna kos kitu batinna eta mah leup nempo batinna sih nempuna zahir doang batinna ieu teger ieu sebenarnya manu kos kitu masyaallah naon nanya ka nya tah teu nyahoeun tah eta jadi tetengger ya Allah ya Rabbi iya keur carita yuriduna yutfi'u nurallah nyana berharap
dek mareman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afwahihim ku omongan sabae padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamarmanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atuh manehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan matu babarieun ya Allah mah pangeran illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keheuleuh ngahalangan Allah ndek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kangjeng dihalangan dek dibunuh Allah dek ayyutimman nurahu sadetik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita ya Allah lamun lain pitulung Allah beunang selesai Kangjeng Nabi tapi teh kitu dikobona geus kudu kitu perjalananana urang mani mun nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur ka deuleuh sukuna ku Kangjeng Nabi kira-kira nyana deuleuh ka liang eta atuh geus Kangjeng Nabi beunang ya Allah ya Rabb tapi kunaon atuh kaluhur mah kaluhur kunaon atuh teu nempok sakadar kehalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya leungit aya naon lancah di dinya teu mungkin komo aju aya manuk tikukur endogan di dinya babarieun Gusti Allah teu mungkin jagian ada turun deui ka handap salamet Kangjeng Nabi eta teh wa ya ballahu illa ayutimma nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal masya Allah ieu bahasa yutfi'un nur Allah temajaz cek ahli bayan mah bisa dijadikan majaz mursal asli bisa dijadikan itu istiarah tamtsiliyah bisa dijadikan istiarah tamtsiliyah tak boleh ngejeroan ngaji asal kos gitu begitu tuh nah lantaran di dia teh aya nur didapatkeun kana Allah ai cahaya mapan beureunanan kudu kadeuleu cahaya panon poe cahaya lampu cahaya mencuri dan lain sebagainya ku anaon ku ari didapatkeun kana Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusuk di kompatnya non kadang-kadang patromat nur lampu patromat nah ieu didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu tah ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kuduna ge nurul syamsi nurul qamar cahaya panon poe cahaya bulan kaharti kurang cahaya patroma kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak bo asal anu ngagenyai Allah ya asal anu ngagenyai Allah ya tah matak dina Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri kamishkatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtad sing hade aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah di mana kapanggihna asal cahayaan we kapanggih di mana dalilna Allahu nuru samawati Allah teh cahaya langit jeung bumi sia hayang cahayaan kumaha poekan cenah ieu zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun teu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijay ha Allah goblok itu coba
Masa kos gitu tak turunan Tasik tak kos gitu tetas. Ndeka Allah nahan nyasab. Nyasab eta kos gitu ngaranna. Tah tak torekat bae. Mending digantung ke jelema torekat terus. Salah, itu arti ganda. Nur didapatkan karena Allah. Kajian kuku ngahage ieu lain cahaya. Bisa oge disarahan ku Imam Jalal Nur Allah ta'ala syarrahu wa barahinahu. Tuh, kan itu breh. Jaheuh. Jadi nur teh ku hari dijelaskan syar'a, ai syarat teh hukum nu aya dina agama. Bisa bae nur teh di mana agama? Geus atuh perkara mah yuriduna yutfi'u nur Allah ta'ala dinallah. Cahaya teh horeng agama. Atuh kuari mah nur di manaan ku syar'a atau di manaan ku din, atuh kuari mah makekeun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu. Majazum kalimatun usumilat bi ghairi aslin lahu qad udiat. Oh, beak saton bisa toko situ gaca. Nyokot beas mondok saton beakna karak bisa kan. Duh, cok kiai jakal mah teu satontonan cenah. Mana tuh di sana? Kami memilu bae jeung babaturan. Mah beas henteu. Oh. Eta. Ya, geus eta nur di depan Allah. Tuh, bajas. Jadi atuh kuari mah bisa disebutkeun istiarah asliyah, bisa kurang dijadikeun istiarah tamtsiliyah. Tinggal dilanjutkeun bae kuari. Geus atuh kuari mah yuriduna yutfi'u maksudna mareman teh berarti di dieu artina ngabohongkeun ngarusak sebab ai mareman mah meureun kana cahaya kuari cahaya teh geus diganti make agama ai agama pan lain dipareban dirusak ayutfi'una berarti kuari maknana lain makna asli anu tadina mareman kuari mana ngarusak majag deui. Sia. Tuh. Ngaji teh geus kos kitu tah lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin. Lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karangda kolot bae. Teh si ngaji teh kos kitu. Aduh, badak macam kitab teh asa. Oh, ieu majaz ieu. Ieu majaz ieu. Geus teu kudu dibaca majaz melulu. Balun hese. Geus. Tuh kan. Ieu. Masyaallah. Geus atuh mantak wani ngajadikeun tah kitu istiarah tamtsiliyah teh lantaran ayutfi'una dijadikeun majaz atuh nurna dijadikeun majaz dihijikeun kurang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi jatuh percaya ka Kangjeng Nabina nu lir teu beda jeung mareman lampu kan mulai cenah Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi punyana dirusak dengan berbagai cara persis kos mareman lampu bae tiup lampu teh pareum bere kiai teh loloh pareum agama tiup lampu teh make songsong pareum seuneu sakitu ngegedurna di hau pareum tuh kiai bere partai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai mareman agama mah lain ku songsong panggil ka pendopo bere berkat itu sia sabaraha kok beda sih ye sia 3 juta aing mah 2 juta goblok ka bupati ditelus sia ku aing bupati kok nggak beda-beda kudu derajat kan nya waleti Haji Pendi mah 200.000 nya kelas lah ya 200.000 mata mah neangan di kocong meran ge mangi teu kudu ka pendopo ya agama lucut ongkoh tuh ya nya nama anak bawang nya nama ya Allah ya Rabb teu karasa di pareuman agama lirit jeung dirusak agama lir teu beda jeung mareuman
cara baheula Yahudi jeung Nasrani ngarusak agama Allah lir teu beda jeung mareuman lampu lamun teu daek pareum-pareum tiup pareum teu daek pareum ngan saukur gegedeberan tiup deui gegedeberan nu kenceng bah pareum oge nah kakarake ieu mah sakitik diberena teh 2 juta gedeber 5 juta gedeber 10 juta masih kene gegedeberan kene bae karimun pas jadi berarti agama nu dicekel ku yana ku karimun selesai kanyahoan pareumna masyarakat geus bungeun ngamamum kanyana masyarakat bungeun ngaji kanyana makharijul hurufna baja hebat nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata tapi kunaon tuh ngaji teh di masjid nu tatadina aya 100 200 di masjid kuarimangan aya 5an 5 ge tihang masjid 4 jadi ngaji tah tanda pareum teh kos kitu teh tah ieu yuriduna ayyutiu nurallah bi afahihim tapi wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah kecuali Allah geus nyampurnakeun agama dibere kuatan di zaman mana baik kiai nu Allah deuk ditangtayunan dibere kuat bere duit ku bupati sat 2 juta segera 2 juta kelek aing 2 juta mau manggi teu boga kaisin teh bupati mere 2 juta teger berarti dicokot mah dicokot terus ngan pakai parab kotok aja kotokna peunceut ku urang sekali deh dibere 10 juta 10 juta nyingkap genrok pamajikan dihitung dinya aya kudu dicukuran dihitung mah Masya Allah terus kontrak politik bari mah ya saya pandukungkeun insyaallah lamun ngadukung ayalah bangsa 50 juta mah ya hayang 50 juta mah 100 mo hayang naon atuh kiai hayang anu injection oh Innova Fortuner ayo geus atuh teu naon lah siap siap berangkat jeung bupati masalah ieu mah cari tahu masalah tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ka agama kanyawan hancurna kumaha dibere siksa ku Gusti Allah baca gerage hadis Kangjeng Nabi siksa ka kiai teh lain berarti kiai dibere gering lain siksa ka kiai teh dibere imah kana ngaji siksa ka kiai sok baca gerage urayan siksa ka kiai hadisna kula poho konsisten bae mah poho lah konsekuen gitu poho ente cenah bacakeun we setik mah kiai poho sia main maksa kain atuh dengan mau bejakeun bae dah cenah tong apa henteu aya sapotong bae nah hiji dibere lemah eta siksa ka kiai 2 dibere teu hayang gudang ti peuting eta siksa ka kiai 3 memilah-wilah jelema ieu mah pejabat ieu mah lain ieu mah pejabat dihormat ieu mah lain pejabat eta siksa ka kiai 4 ieu mah nu kusugih wah patut ieu mah kurang didegetan ieu mah nu fakir tendang habak engkos kitu ieu eta nu kos kitu siksa ka kiai aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah toh Fortuner teh jadi siksa atau Innova jadi siksa atau Karimun ai Fortuner onam rada ratusan juta Karimun sabaraha Karimun sabaraha hah ngeridit apa guys sia nyaho boga berarti ka jeung kumaha ye tawa incu mal kapuat Karimun mah tah ieu mah sakadar wawasan urayan Kangjeng Nabi nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurallah
bi afwahihim wa yaballahu illa yutimanur. Urang ge sakadar urang ge sangkilang teu kabere ge sangkilang teu kadang-kadang kan kitu. Eueuh Muhammad sih ngaji kadang-kadang penting teh. Hudang mah hudang tapi cangkeun capek. Eta siksa eta. Eta siksa eta kos kitu. Cak haji ini jaing mah unggal peuting atuh siksa terus mah. Nah, emang siksaeun ieu meureun namanya. Sekedar bayangan seperti eta. Kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam mushola, jang imam masjid. Jang ala kadar rukunan. Mun masih kene masyarakat daekeun tapi senang hate, eta berarti aya ridho Allah. Tapi ieu malah sakadar kula mah teu ngeunaheun bae cenah ieu teu ngaji teu ngeunaheun lah urang geus tadi na ngaji. Eta teh bagus ngaji kos. Teu bagus lah sebenarnya cenah geus teu hayang ngaji ka dinya. Tapi lah sia suka ludah kitu kunaon sakumaha teh kadara sambal sia. Eta geus teu bagus tah kos kitu. Moal aya manfaat tah ngaji ka jeung buku ngaji. Itu dan salah. Nah, ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani. Horeng boga karep hendak ngahancurkan agama dengan bahasa majaz. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Secara Sundana gitu, mun ditakrir make bahasa Arabna panjang kajen. Walau karihal kafirun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Saha anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah, ngalahirkeun agama Allah, khususna harita di Jaziratul Arab, di negeri Syam, paman Syam, Makkah, Madinah dan sekitarnya. Nukuari terus ka unggal nagara. Boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam ahli sunnah wal jamaah. Cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat aneh. Lamun paus be bisa asup Islam. Beberapa kardinal asup Islam. Beberapa ruhban pendeta asup Islam. Panglima perang asup Islam. Inggris sarua bae, Belanda, Jerman. Bingung negarawan kok jadi kos ieu sih? Aneh. Saha ieu? Awalna ieu nu bakal dibahas. Kiai-kiai nu kuari mah urang ulah neuleuh satu pihak. Baik di kalangan ahli sunnah wal jamaah NU maupun di Muhammadiyah Rais Amin. Tuh, aing mah teu menang salah jasa. Atau Persib, tinggalkan dia mah ketua Persib. Saha ayo? Bodoh bukan? Bodoh. Tuh. Saya mah ngabatur ka dinya berarti. Deh, HTI. Ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Ari akidah nama hebat anu diulahkeun tetamakan gerak politikna. Urang nyaritakeun HTI, atuh baca ku urang hebat. Makenya make aturan-aturan ahli sunnah wal jamaah bermadhab. Diisukeun Wahabi, henteu nya nama. Ulah sote lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab deuk ieu khalifah. Isulah Wahabi dan lain-lain. Urang ulah neuleuh ka dinya neuleuh dakwahna. Islam khuruj. Hei. Janggot sakieu, masya Allah, jubah jeung calana balap. Isi mana nu menang sebenarnya. Tapi kan terus baiknya nama silaturahmi hebatnya nama kilitan terus. Lamun ku urang ditinjau keberhasilan anak. Ulah di Indonesia mah teu perlu make huruf, tetapi tingali di Prancis, tingali di Amerika, tingali di luar negeri. Berkat dakwahnya anak, masya Allah hebat. Ahli sunnah wal jamaah nya namanya nyaritakeun fadailul a'mal, urusan nyiwak make sesengitan sunah-sunah lantaran nya teu ngadukung ka negara dianggap sesat ya. Urang ulah neuleuh kitu lah jak ulah masuk kitu kan
henteu neuleuh HTI bahwa HTI sesat lantaran henteu seirama nulah neuleuh Islam khuruj ulah ningali Ikhwanul Muslimin padahal mah istimewa ieu keur carita akidahna ieu mah hebat kabeh ge itu Muhammadiyah dakwah terus persis dakwah terus komo NU mah kerjasama urang dakwah ngaluhurkeun agama Allah luar biasa asli nama jati Kangjeng Nabi kitab nama ja Al-Qur'anul Karim hadis nama ja Bukhari adapun kadina urusan puru-puru tama sapira urusan usoli sapira tama urusan kunut sapira urusan kos kitu mah wajat tama urusan letik jeung Muhammadiyah segala persis nyana ge ulah sia ngariung ulah sia ngadoakeun ulah dibere berkat mah jangan dahar nya ngan julak cileuk heula nya aya NU-an we berkat aya NU bae haram ulah padahal mah nya ge sial kadeuleuan kunaon nah ieu mah kurantaran teu sejalanana hungkul ngan tetep bae mengkhawatirkan sebab nang karuhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila undang-undang dasar Pancasila kemudian seperti ieu bentukna dirasakeun ku urang alhamdulillah aman geus 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman masyarakat mah aman di luhur mah teu aman sebenarnya ai lain si aman mangarana geus berubah kuari wow ieu hasil bumi makin menjadi-jadi kemudian pengelolaan anak itu di urang sangat sederhana dicokot ku batur ayalah dan lain-lain sebagainya urang nyaritakeun kos itu panjang urang teu nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun teh dakwahna masyaallah luar biasa di Indonesia teh cahaya awalna ieu dek nyaritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidah dirayakeun di Rajabah huwallazi arsala rasulahu bil huda wallahu a'lam bissawab.